Mak palurah we suk malah pusing. Asli naib lah gana geus gelut diri jaring bener. Cai euy. Duh, aya berharese cai teh. Jaba kudu diteang, teu diteang bisi paeh lauk. Jaba masalahna mah dipelakan lauk patin. Yang penting sok nyanyi. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum cintaku semakin dalam. Ah, beda euy. Oke nah, saya jadi tengocor kieu euy. Wah, ini petan ieu mah ya. Tata. Naon Ip? Oh, jadi mana nu petan jalur cai ka balok aing teh? Nyaip emang kunaon gitu? Atuh ulah kitu karek dikocorkeun di pepetan. Urang oge butuh caip. Soalnya balong urang rek saat. Sakali ewang atuh urang heula, ke balong maneheun. Teu bisa kitu Ip, soalnya lauk urang geus daremo. Kanyet ngegedor-gedor panto ka ieu mah. Lamun balong urang teu dikocoran, lauk urang bakal pindah ke balong batur. Lah, sia malesan mah nya lauk ka darat. Aslina Ip. Lah gana geus gelut diri jaring. Bener sanajan awak urang leutik urang mah wani ka maneh. Bener atuh sok. Sok kumaha? Secapek jadi lurah teh. Salianti kudu ngurus hirup sorangan, kudu ngurus masyarakat deh. Tapi tenang naon lah, mudah-mudahan we jadi ladang ibadah. Sok. Ke, naon itu euy? Jiga gelut kitu. Aya naon ieu teh? Tah si Tata apa petan jalur cai ka bolong urang? Bener eta teh? Nya Pak, Nah tuh. da balong urang oge butuh cai Pak. Emang balong maneh hungkul kudu dikocoran teh? Bolong urang oge sarua atuh kudu dikocoran. Balong urang heula ge kakara balong maneh. Teu bisa kitu, balong urang heula ke balong maneh. Urang heula. Balong urang heula. Urang heula sarkuip. Balong urang heula gunung. Ih, gas. Ya, bapak mah nita sote ngajelaskeun nu saanyana. Lain kalah parasia deui marane mah. Ya geus kieu ayeuna namanya. Ku sabab ayeuna usum halodo, urang sararea pada butuh cai. Geus ayeuna ku bapak kabeh saha nu boga balong didata. Nah, engke dipanggieunkeun jadwalna. Tah ayeuna mah bagian iip heula. Nya, engke maneh tak? Engke nu tas iip. Tapi Pak, Geus lah kumaha bapak we, nya. nah heula tuh Pak. Nuhun, Pak. Nya, kade maneh tong sok diambek. Nya, Siap Pak, mohon. Siap. nah, terus ya bapak tadi tuh deh, ayo urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar, udah oke sarua butuh cai. Untuk palurah diluluh da jeung huntu-huntuna. Wah, jika si Ian euy, keur naon nya euy?
Jan. Kunaon tuh jika ngahulang tarik itu? Kamu mau urang tak? Boga maneh kunaon? Kan kamari geus ketemuan Lin, kudu nama bahagia tuh. Cing, apa masalah nama gerak? Lain gitu. Sugan we urang bisa mantuan, kan urang sobat maneh. Kayaknya euy. Jadi kieu tak. Kamari teh urang ketemuan jeung Mai Uhti. Urang teh da nyeri beuteung, hayang ngising ditinggalkeun heula ku urang teh sakedeung. Pas balik deui teh da geus dibawa ku si Kamil gerak. Oh, si Kamil nu awakna digebut ijo. Heeh. Wah, teuing ngon si Kamil. Emang mana geus apa kejadian usahanya? Acan. Nah, sok telepon heula tuh. Bisi masalah paham. Oh, heueuh nyata. Bener oge maneh. Nah, sok telepon heula. HP, mana HP? Aduh. Jiwa koy. Ayo lah, buang lewe wae tuh. Telepon sok, telepon. Ngebelaan si cecernya tuh dah. Nanti jangan teh nelponan wae. Jadi angkat. Wah, cobaan sekali di. Diangkat juga sok. Nanti jangan teh nelponan wae. Hoream teuing ngangkat nageuna. Sah, baruman we. Tuh malah tuh aktif kumaha tuh ieu. Geus sesuai kita mah cong samperkeun ka imahna lah. Lu motor tak? Motor orang ke bengkel. Aya motor urang di imah. Kan urang rela berkorban demi maneh. Tahu tak? Respect tak? Thank you oh. Mana baturan urang. Geus yuk ayo balik. Ganti baju. Cong nyamperkeun. Aing bak bajing teu beunang. Kalah kawe aing jadi bajingan. Mak palurah we isuk malah sing. Kali kukur we. Bokal halang ngeker. Sip. Alah. Anjing, tuh benang. Jadi ada. Upit Upit nuju naon? Ketinggalina nuju naon? Nuju ngaput. Taning terang. Ih, si neng nuju atas. Ayawi di mana nyerap bil segala? Ini mau roti kukur. Ngerencang sangu cuman terkenging urang neng. Kali ada dalam mengikuti kukur ditembak. Ih, alim atuh. Upit mah hoyong dah. Kupit, kapan pas putus. Maaf atuh neng, maaf. Au, Kunaon neng? bagus jarum. Cik ningali. Karunya. Lu pamit di sana. Kunaon, Ben? Oh, itu.
pilih sekolah.